Sampurasun pamirsa sadaya wilujeng patepang deui sareng Kang Aam dina acara Wejangan Asih. Pamirsa sadaya dina paripaos Sunda aya nu disebatkeun kieu, mun teu ngoprek moal nyapek. Sacara umum paripaos ieu tiasa dihartoskeun upami urang henteu barang damel, upami urang teu midamel naon-naon, urang moal tiasa kenging naon-naon. Dina pangandika Gusti disangemkeun sapertos kieu dina Matius pasal 7 ayat anu ka-7. Kudu menta tangtu bakal nampak, kudu neangan tangtu bakal manggih, kudu ngetrokan tangtu dibuka pantona. Pamirsa dina paripaos Sunda mun teu ngoprek moal nyapek kitu ge dina pangandika Gusti disangemkeun kudu menta, kudu neangan, kudu ngetrokan. Pangandika Gusti sareng paripaos dina basa Sunda teu patukang tonggok. Janten anu kedah dipidamel ku urang sadaya nyaeta urang kedah motekar. Urang kedah milampah naon anu tiasa dipilampah ku urang. Urang kedah barang damel, urang kedah ngetrokan, urang kedah milarian. Upami urang parantos beres midamel hal eta, bagian Gusti ngaberkahan. Janten numutkeun paripaos Sunda anu tadi teh mun teu ngoprek moal nyapek. Saleresna nu nangtoskeun ka hiji urang kumanten, urang nyalira. Salajengna bagian Gusti anu ngaberkahan. Seueur jalmi anu sok ngaraos teu diberkahan ku Gusti. Padahal upami anjeunna nyaliksik diri, anjeunna anu teu midamel naon-naon. Kasar nama panginten anjeunna jalmi pangadulan. Tapi upami jalmina rajin, Bapak Ibu pamirsa sadaya, tangtos jalmi anu rajin, jalmi anu ngoprek bakal kengeng hasil. Teu aya jalmi anu barang damel teu kengeng hasil upami leres-leres di damel. Tapi pami pangadulan dugikeun ka iraha bae, anjeunna moal tiasa kengeng naon-naon. Eta margina dina kitab Injil Matius 7 ayat 7 Gusti teras-terasan ngemutan, kudu neangan, kudu ngetrokan, kudu menta. Bapak Ibu ieu janten bagian anu kedah dipidamel ku jalmi. Upami jalmi parantos ngalampahkeun naon-naon anu tiasa dilampahkeun ku anjeunna, bagian Gusti anu ngaberkahan. Pamugi pangandika Gusti sareng paripaos Sunda ieu ngemutan ka urang sadaya supados urang sadaya langkung motekar, langkung rajin, langkung soson-soson deui dina midamel sagala rupina. Upami henteu kitu urang moal tiasa kengeng naon-naon. Mun teu ngoprek moal nyapek. Saur pangandika Gusti menta ketrokan teangan. Upami urang tos midamel hal eta, urang kantun ngantos berkah ti Gusti. Gusti tangtos baris ngawaler sagala rupina, Gusti tangtos baris ngawaler naon anu janten kahoyong urang. Kumargi Gusti terang naon anu janten kaperyogian urang. Sanes anu janten kahoyong urang, tapi naon anu janten kaperyogian urang, upami urangna motekar, upami urangna ngoprek, upami urangna kersa milarian, tangtos urang bakal kekengengan. Pamugi pangandika Gusti dinten ieu ngemutan Bapak Ibu sadaya yen urang sadaya kedah ngoprek upami hoyong nyapek, urang kedah nyuhunkeun, urang kedah ngetrokan, urang kedah milarian. Gusti ngaberkahan. Ayo urang sami-sami ngadoa. Gusti hatur nuhun dinten ieu abdi sadaya parantos diemutan ku Gusti supados abdi sadaya nyuhunkeun ka Gusti, ngetrokan, milarian, tangtos abdi sadaya bakal kengeng naon anu janten kaperyogian abdi sadaya. Hatur nuhun kangge pangandika Gusti nu parantos ngemutkeun sareng niatkeun ka abdi sadaya. Dilebet jenengan Gusti Yesus Kristus, abdi sadaya parantos naneda sareng ngucap syukur. Amin. Gusti ngaberkahan.